Ari hartina ginanjar kawilujengan nyaeta wujud lakunu saestu nuluyu sarta aturan oge lampah anu mernah tur tanyata anu sasuai sarta ugeran anu geus karasa kapetik hasilna tur takaala buahna ngajadi kagenah dina nyawa oge kabetah dina jasad di alam dunia memeh isuk jaganing geto nyawa paturai jeung ragana nya kitu deui ari nu dimaksud ku kecap rahayu nyaeta mangrupakeun hiji perkara anu kawilang hade anu teu pegat-pegat dipigawe ku diri urang sok sanajan teu pati kaawakan tur kaelmuan dina prihal kayakinan.